Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Kiparta ngagilek bari nyodok kana Iga Asmita ngan leuwir teuing jebrod beheungna dipeupeuh. Tapi Asmita oge teu burung ngajengkang lantaran Iga burungna asa potong disodok. Nu akhirna buru duanana ngajaloprak. Ngan Asmita mah teu pati parna masih keneh bisa ngawasa dirina. Duit kadinya nya kanca, mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu, Nyi Asmi nu harita norojol bari meunang dangdan. Di calana pangsi singset barangret ka Kiparta salakina ngajoprak. Sakilat ngalayang ngirimkeun tajong sapu jagat wedalan Tanjung Pura. Anu kahitung matak bahaya. Asmita nu harita pepelengkingan ngagentak ngaborengkal. Pasang kuda-kuda Depok dina gerakan pamonyet. Ngadago datangna tajong Nyi Asmi. Tapi Nyi Asmi oge memang geus asa kuarah. Sakedet manehna ngarti kana gerak tipu musuhna. Bari narik sukuna, manehna ngejat melenting kagigir nyingkahan gerakan Asmita. Wah, teu sangka urang Cigasti. Bikangna oge teu beda we jeung Mang Tutul. Asmita ngagakak. Manehna geus ajeg deui pasang kuda-kuda. Pikirna kagok, hayang nyaho mecak pangabisana. Atuh rei, ceuli Nyi Asmi beureum asa disebit. Seak we manehna ngirimkeun jurus katilu Tanjung Pura. Leungeun kencana numpang dina lebah lekuk siku nyilang hareupeun dadana dipake cadangan. Asmita seuri mireungeuh gerakan Nyi Asmi kitu. Nyi Asmi ngaranjug bari robah pasangan ku ulin Cimande wedalan Cigasti. Asmita ngabarakatak seuri deui lantaran gerakan Nyi Asmi teh dianggapna pasangan buhun anu geus teu laku deui. Sagilak manehna geser rek nungkup pigelang Nyi Asmi. Nyi Asmi rikat narik pasangan. Waktu Nyi Asmi narik pasangan, Asmita sakilat ngasupkeun sukatuhuna bari rek nyodok dada Nyi Asmi. Tapi Asmita ngadarak ngaregog. Henteu tega mireung buah dada papasangan Nyi Asmi anu keur nyeungseung. Lantaran tadina ge teu boga niat jahat. Ngan dina mangsa Asmita ngarego kusabab neuleuh nu nyungsung. Sakilat Nyi Asmi ngagunakeun tenggelan kepeng. Dina jurus katilu Cimande buhun warahan Kiparta muridna Padarga. Atuh, tampun deui anak dak meupeuh puhu ceuli. Rang.
Asmita ketulalengan. Tetenjoanana kararoneng. Sabot kitu disusul deui ku tonjokan setengah pasangan kana dada kencana jeung carehamna. Atuh Asmita ngubeng. Awakna jadi muih saputeran. Sarta disusul deui ku tajong sapu jagat dina ulin Tanjung Pura. Meneran pisan keuna kana bobokongna. Antukna Asmita nyolontot tikus ruk. Tarangna nengar golodog. Gebro. Aduh. Cenah. Basa Kiparta keur galungan jeung Asmita. Nu ngabalukarkeun manehna rubuh. Sartanya Asmi ngalayang narajang Asmita kaluar ti imahna. Kasempetan hade pisan pikeun bangsat anu duaan anu tadi lumpatan teu kebat. Atuh juga geblus we ka jero. Sarta gancang nyungkal lomari maling duit ladang bako bogana Kiparta. Ngan bae waktu si bangsat lumpat rusuh dumadakan lampu tempel nu napel dina tihang ka Badung atuh bro rag-rag sarta peupeus minyakna ngabayabah anu antukna ger we kahuruan ngabela-bela ngalenta bilik ongkoh deh katebak angin. Atuh sakedeung oge imah Kiparta jadi korban seuneu. Iya, kahuruan. Nyasmi cul Asmita anu ngagedebut ngajurah roh dina golodog. Sarta jang we luncat muru imahna anu geus ngabebela kahuruan. Atuh kitu deui Kiparta. Barang ngorejat hudangan, bareng bang bae lumpat gogorowokan, menta tulung ka tatangga-tatanggana. Lantaran imahna rada anggang tinu sejen. Tulung, kahuruan, tulung. Kiparta gogorowokan, bari lulumpatan. Lain buru-buru nyalametkeun barang-barangna, ieu mah kalah kagember. Asmita oge ngorejat. Red, kumanehna katempo. Yen imah Kiparta geus ngabebela. Manehna reuwas, eukeur mah tadi disangka bangsat, ari pek ayeuna imah Kiparta kahuruan. Teu anta parah deui, ngorejat. Beulenyang we lumpat ka beulah kidul, norobos kebon, ngiles kanu poek. Waktu Asmita karek ngorejat sarta lumpat. Kabireungeuh aya budak lalaki keur lumpatan, bari lulungu. Sarta nempokeun ka Asmita anu ngacir. Tapi Asmita teu barang pirosea. Lantaran ngarasa sieun disangka ngaduruk imah jeung rek maling. Atuh manehna kebat we lumpat ninggalkeun imah Kiparta anu keur kahuruan. Seuneuna ngabubulak. Kanca dangu sadayana. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Aki, kemana itu Aki? Gumilar nu harita keur dipapanggul ku mangsal Hapi nanyakeun rek dibawa ka mana-manana. Karasa harita geus ngajauhan ti lemburna. Urang nyingkahan bahaya ujang. Tembang mangsal Hapi bari ngecageun Gumilar. Cangkeweng oge lila-lila mah memanggul budak teh. Red mangsal Hapi nempo ka tukang ka jalan urut tadi. Kabireungeuh di jauhna langit hibar ngagebur beureum. Silalatuna jelas katempo rabeng kaluhur. Disusul ku letah seuneu mucuk dibarengan ku meledugna haseup. Imah Kiparta nu harita keur dihakan si jago merah. Abah sareng emak Aki kumaha tuh? Gumilar melangeun ka inung bapana bari milu neuteup langit nu burahay beureum.
Engke oge nuturkeun jalu. Hayu ayeuna mah urang miang deui we bisi kaburu kasusul kuno deleka. Ceuk mangsal hapi bari gede indit. Gumilar ditungtun nyorang jalan satapak anu karasana beueus. Katempo mah henteu kawantu kalimpudan ku beleg-beg poek peuting. Mangsal hapi sajaroning lempang teh hatena teu wudu ngarasa bingung oge. Kamana nya kudu dijugjug. Mangkaning mawa budak. Tadi teh kira-kira pukul 4 sore. Manehna ngadatangan sobat sapaguron nyaeta padarga nu bumen-bumen di Cigasti. Malah bari ngamuridkeun sagala. Kaimpungan ti deuketna ti jauhna. Rabul daratang pikeun meuseuh dirina ngalap elmu panemu tina perkara maen po Cimande. Poe eta manehna teu incah deui. Keur mah diandeg ku pribumi supaya mondok. Turug-turug mangsal hapi hayang bisa leuwih lila patepung jeung jangjana atawa Gumilar anakna Kiparta. Anu sapopoena ulina teh teu jauh ti dinya. Tempo-tempo sok nempokeun nu keur huthet dialajar jurus. Karasa dina hatena mangsal hapi beuki lila teh. Kajangjana asa beuki nyaah, beuki deudeuh. Sakapeung manehna sok ngagarentes dina hatena. Lamun incuna kabeneran hirup keneh, moal geus sagede kitu meureun. Oge dina kanyaahna moal bina. Tangtu kieu rasana nyaah ka incu saperti nyaah ka jangjana anak deungeun-deungeun balangbangan. Peutingna waktu mangsal hapi geus sare tibra. Ngadadak digugubrag ku padarga. Ngabejaan aya kahuruan. Ari hudang nya we hibarna seuneu ka jeueung. Jalma-jalma burber lalumpatan rek narulungan. Kohkol dititirkeun. Mangsal hapi jeung padarga ting barbet lalumpatan bareng jeung nu loba. Ari breh teh ngembang boled tetela imah Kiparta ampir sakabehna dihakan ku seuneu. Breh katempo Kiparta jeung Nyi Asmi keur padamayang digolerkeun di hiji imah nu rada anggang. Tapi ari jangjana mah teu katempo. Sakur nu ditanyakeun nunulungan kabeh ge nu nyahueun. Malah aya sangkaan. Boa-boa jangjana mah aya keneh di jero imah renghek. Kasurung ku rasa nyaah nu pohara. Mangsal hapi ngagajeleng ka pakarangan imah. Tinggorowokna nu ngahulag ngageroan mangsal hapi taya nu didenge. Ti pakarangan hareup ngoreleng ka pipir. Bari pupuringisan puguh kahebos ku heabna seuneu. Deukeut pisan lombang geruntah. Kabireungeuh aya budak ngagoler. Barang diburu tetela Gumilar kalawan awakna teu nanaon. Tapi dirina harita keur aya dina kapaehan. Atuh karawak we budak teh dirawu. Leung manehna luncat ka jero kebon. Memang di dinya mah eueuh jelema nu narulungan. Lantaran kahalangan ku kebon. Atuh samemena dasa urang ge taya anu nangenan yen mangsal hapi nobros kadinya. Tadina mah mangsal hapi teh rek nyampeurkeun jalma anu loba. Tapi nah atuh hatena betjol hayang kanu lain-lain. Jorojoy aya karep hayang ngukut ieu budak. Hayang ulah nepi kapisah deui saumur-umur. Ieu sababna nu matak harita mangsal hapi peuting-peuting kaluar ti lembur Cigasti bari mamanggul Gumilar. Budak teh moal dibikeun deui ka indung bapana. Kumanehna rek terus dikukut itung-itung gaganti incuna sorangan. Anu ayeuna can karuhan di mana ayana. Hirup keneh atawa henteu. Malah dirupana oge tacan neuleu-neuleu acan siga saha-sahana.
Asmita anu keur waktu tadi ngabelesat ngejat norobos kebon, manehna kebat lumpat mengkol ka jalan rondaan, rek make jalan nu biasa anu berasna ka banyu resmi. Tapi ngadadak ti lebak Rabu lalumpatan, anu maksudna rek katonggoh lantaran kagareuwahkeun ku sorak kokol anu dititirkeun tandaning aya bahaya kahuruan. Asmita ngageuwat mengkol deui ka katuhu, anu saterusna kukurubutan di jero kebon sarta bras ka jalan satapak. Terus manehna gedig setengah lumpat. Kabireungeuh waktu manehna ngalih ka tukang, seuneu nu ngaduruk imah Kiparta geus mimiti hibar ka luhur. Sanggeus ngarasa aman lantaran memang geus jauh. Dina pasir nu pinuh ku tatangkalan. Manehna eureun heula nyarande kana tangkal, ngajemprak di handap. Hatena nyeblak oge, ari ras inget ka salaki pamajikan anu teu puguh-puguh jol narajang we rek nandasa sarta nepi kadarna galungan rebutan jiwa anu antukna manehna kudu ngalaman asor ku Nyi Asmi. Nyeh deui Asmita seuri, ari ras ku salah sorangan. Waktu tadi gelut jeung Nyi Asmi, manehna make jalan jero rek nyodok dada. Tapi barang nyeueung susu Nyi Asmi jadi teu tega. Sabot kitu manehna nu jadi korban nepi ka muih, dikepeng jeung ditinggang careham. Anu saterusna manehna ditajong nepi ka Namru Neungar Golodog. Bari ngusapan careham jeung tarang urut Neungar Golodog, ras deui Asmita inget basa lumpat tea nempo budak lalaki nu umurna kira-kira 10 tahun. Rucang-ricang kaluar ti imah moal salah deui tangtu eta teh anakna. Keur ngeunah-ngeunah manehna ngareureuhkeun ka cape. Ngadadak manehna curinghak. Ceurina mani dengdek-dengdek we lantaran ngadenge gebligna jelema nu leumpang, beuki lila beuki atra. Kadenge malah kawasna leuwih ti saurang. Atuh korejat we Asmita cengkat nguliwed ka tukangeun tangkal kai nu disarandean. Bari mageg napasna ngadedengekeun bisi bener jelema nu keur nyusul ka manehna. Juringkang, juringkang, tetela. Kabireungeuh aya nu keur leumpang. Tapi sigana mah ngan saurang. Disidik-sidik hayang awas, lapur, da puguh poek, ukur tembong rigigna wungkul. Lar ngaliwat ka hareupeunana, Asmita nguliwed ka beulah katuhu ngolesed. Lantaran tangkal teh rada leutik teu cukup pikeun mindingan sagemblengna jirim Asmita. Ari mangsal hapi jongjon we noyod. Tapi gumilar ngareret. Sok sanajan bener oge poek mongkleng kumanehna mah kadeuleueun. Aya nu nangkod tukangeun tangkal kai. Ki gumilar maksudna mah ngabejaan ka mangsal hapi. Yen manehna tetenjoan. Krosak, bletak, bletak. Sadapangpung katincak. Mangsal hapi ngarandeg eureun, ngareret ka beulah katuhu malik ka gumilar nu harita keur ditungtun. Aya di katuhueunana. Malah gumilar mah merod leumpangna teh. Ari Asmita kulantaran boga rasa sieun dirina kacing cirihi. Puguh sasat jelema buronan. Sareng tadi deui disangka rek ngabangsat ku Kiparta. Jeung kusabab taya aya kasempetan keur ngabela. Yen manehna lain bangsat anu ngajahat. Kapaksa we deui kudu ngayonan heula Kiparta jeung Nyi Asmi pamajikanana anu rek ngaroga hala lantaran salah sangka. Jeung lamun teh mah manehna anu kasoran sarta kacerek, geus moal henteu pasti baris dijebloskeun deui ka panjara. Malah boa ditambah hukumanana anu leuwih berat lantaran bisa jadi disangka ngaduruk imah batur. Puguh oge tara jejem tara tentrem hate. Ari sagala-galana ngan ngagugulung kasieun jeung curiga mah.
dan tak parah deui seak we. Manehna luncat ka hareupeun Mangsal Hapi. Leungeun katuhuna ngahiuk nyakar beungeut. Sedeng leungeun kencana mangguriwel dihandap rek ngajambret kulit beuteung. Dumadakan teh buri nyai. 2 kali kengkilaban pating buri nyai. Mangsal Hapi nu tadi tacan mireungeuh harita sidik aya nu megat. Geus tag we dina hatena. Tang tu ieu anu ngudag. Lantaran dina hate manehna oge boga rasa sieun cacing cirihi dumeh mawa Gumilar anakna Kiparta. Aki, awas. Gumilar ngagorowok ngabejaan Mangsal Hapi tina ancaman bahaya. Pamonyet. Mangsal Hapi kaget, bari jelang we luncat ka tukang. Sanajan bener harita poek, tapi ku gerakan Asmita ngarontok jeung tenggelanana, Mangsal Hapi sadar kana pibahayaeun. Sakilat nyalametkeun dirina bari ngajewang Gumilar sina nyingkah rada anggang. Asmita nya kitu keneh ngaranjug lain mumeusan, barang ngadenge omongan eta jelema. Kaget. Sakitu poekna teh manehna bisa neguh kana gerakanana. Sajongjongan manehna neuteub nelek-nelek hayang tegas, tapi da puguh peuting tembongna ukur remeng-remeng. Mangsal Hapi nu harita geus hasil nyalametkeun dirina oge geus merenahkeun Gumilar. Mireungeuh lawana nu bangun keur ngadago seak bae. Manehna narajang ngagunakeun jurus-jurus ulin Cimande. Hayang nyaho kumaha gerak saterusna ieu jelema nu teu gugur teu angin jojol narajang we. Turta dina gerakan pamonyet anu kumanehna mah geus hatam. Asmita rikat luncat ka gigir. Bari meupeuh leungeun musuh ku leungeun katuhu. Leungeun kencana ngaronjang rek ngarawel daun ceuli. Mangsal Hapi ngagilek, awakna ngalelep ka handap. Manehna ayeuna mah rek ngajamret kulit beuteung, sedang leungeun nu hiji deui dipake nakis leungeun musuhna anu rek ngajamret ceuli. Asmita ngarempo deui, sodi kulit beuteung dijewol batur mah. Bari satekah pola, leungeun katuhuna ngarames ramo-ramo musuhna anu nember semungeked. Tapi Mangsal Hapi oge puguh, lain jago sagawaya. Malah kapan ieu mandahna pamonyet. Dengan manehna anu rek dirames malah miheulaan ngaguriwel. Kana pigeulang anu saterusna dipurilitkeun satakerna ditekuk ka tukang. Maksud Mangsal Hapi mah rek ditangkep hirup-hirup. Rek ditanya, nu sabenerna kunaon jojol narajang bae miheulaan. Teu puguh nu jadi lantaranana. Tapi da puguh Asmita oge lain jelema bantrak-bantrakeun tanagana. Nya leuwih gede ti Mangsal Hapi. Najan bari nahan ka nyeri, sakilat sukuna nojer ka tukang dina gaya mencek luncat. Bis we keuna kantong semarna mun Mangsal Hapi teu nyingcet mah. Manehna salamet, kalecina teu kaganggu. Tapi oge Asmita geus hasil nyalametkeun awakna tina cangkreman musuh. Asmita nu masih keneh nyeri leungeun dipurilitkeun. Nafsuna beuki ngagugudug lain dikieuna. Bari luncat dina gaya monyet naruk hangasa. Manehna satekah pola hayang namatkeun riwayat musuhna. Tapi kalawan teu disangka-sangka, dina gerakan anu luar biasa, Mangsal Hapi geus bisa newak badan Asmita anu saterusna dibantingkeun. Bareng jeung ngagoakna sora Asmita oge kadenge sora Wijana anu ngajerit. Disusul ku gogorobasanana sada barang anu ragrag kana gawir. Mangsal Hapi reuwas, gancang manehna muru ka tempat jangjana tadi. Tapi kasampah geus eueuh. Oge jelema anu jadi musuhna teu katembong irung-irungna acan. Disasar ku sukuna sia horeng bener we. Palebah dinya teh jungkrang. Geus teg weh dina hatena. Pasti musuhna teh ragrag. Oge jana kabawa ragrag.
Jang jana. Jang. Ujang. Mangsal hapi ngagorowok satakerna, tapi labang eueuh nu nemalan. Kanca dangu sadayana beleg-begna peuting beuki lila beuki nganelan geus teu katembong curug-curug acan. Pangaruhna bentang-bentang cahayana mingkin surem kawas nu ngajarauhan. Kalimpudan ku mega hideung ngadingding pating surungkuy ti belah kidul. Sedangkan gululug geus mimiti kadenge gegelegeran. Alamat rek turun hujan. Gumilar nu waktu tadi ngagurubug ragrag kana jungkrang. Kababuk ku awakna Asmita nu dibantingkeun ku mangsal hapi. Hadena teh manehna henteu turus ngagoloncong ka handap. Tapi awakna kacandet nyangked dina tangkal saliara nu jaradi dina beungeut gawir. Ngan Asmita nu terus gogorentelan ka handap nepi kabekna pisan. Karasa dasar jungkrangna. Untung sakitu oge henteu ngabahayakeun kana jiwana. Lantaran ragragna teh henteu nyerorot. Manehna ti paparaduk kana rembetan anu ngahalangan awakna. Gumilar ngan sakedeung ngarasa rewasna. Saterusna mah ingetanana jejeg deui. Bari nyang saya manehna muntang kana saliara ngajaga awakna bisi ngagurubag. Karasa gawir teh lungkawing nang tawing metak lowang. Waktu mangsa hapi gegeroan lain teu kadenge. Ngan manehna teu wani nembalan. Curiga ku jelema nu bareng ngagurubag jeung manehanana tadi nyaeta nu jadi musuhna mangsal hapi. Kituna teh ku sieun nandasa lantaran cik pamikirna tangtu manehna oge harita teh teu jauh ti dirina. Mangsal hapi ongkoh-ongkoh we kakarayapan sisi gawir. Tadina mah teu kapirosea yen lebah dinya teh aya jungkrang. Bari teureun-eureun cumeluk dibarengan ku hate nu geus teu puguh rasakeunana. Gedena mah hariwang sok sieun budak teh kumaha onam. Manehna teu oleh nempoan ka handap. Panonna teu sirikna dibelel-belelkeun hayang nembus melowongna jungkrang anu ngageblek hideung. Tapi ulah boro-boro bisa kadeuleu. Jempling teh nu nembalan rehe teu kadenge kecetna manusa teu aya sorana. Teu beda we tinu di teureui bumi. Guludug beuki kerep kadengena. Langit beuki meded sakurilingna. Hibarna seuneu nu ngaduruk imahna kiparta geus lila teu tembong. Tandaning geus pareum. Tapi mangsal hapi masih keneh tacan ingkah ti dinya. Numpa tempo setengah ngararampa bari sungutna teu repeh gura-gero. Ujang! Ujang! Jang! Mangsal hapi nempokeun sirahna tina bibir gawir. Gengerongna karasa serak. Geus teu dirasa balas gogorowokan. Aki, Aki,
Kakara ayeuna mah Gumilar teh wani nembalan. Sanggeus sidik jalma nu tadi bareng ngagurubag teh eueuh di dinya. Kadenge ngagorobasna ngajauhan. Jana, di mana ujang teh? Mun ti beurang mah piraku teu katarara marah maena beungeut mangsal hapi. Kahariwang ngadadak musna ngadenge sora Gumilar bangun nu teu sakara-kara. Ieu Aki, ieu. Gumilar ngarangsod ka luhur. Ngarayapna ati-ati pisan. Leungeun ngopepang neangan darembetan nu sakira pageuh dipake muntang. Pecenghul. Sirah Gumilar ka tembong. Teu tatapa sini deui. Karawak we dicekel lebah tak-takna ku mangsal hapi. Dijungjungkeun, dihanjatkeun tina bibir gawir. Teu naon Kasep. Jalu. Ceuk mangsal hapi hari weus-weus. Teu kalis ku poek. Awak budak teh disasar, ditatap, diusap, bakating ku deudeuh. Teu Aki. Ngan ieu we bitis jeung siku barared. Walon Gumilar bari ngarampas sikuna, raraget karasana peurih. Nya syukur atuh, teu naon mah. Nah kumaha atuh, nepi ka milu ngagubrag jana teh. Katubruk Aki. Waktu jalma nu tadi teh dibantingkeun ku Aki. Awakna ngababu ka jana. Jana mah nyangsang. Ta ai manehna mangagulutuk we meureun terus ka handap. Boha-boha. Paeh Aki. Nya pantesna teh. Da teu nyangka aya jungkrang lebah dieu. Mangsal hapi ngahruk rumasa jadi jalma gede dosa mun paeh teh. Teu Aki, da tadi oge kadenge gogorobasan terus nyingkah beureunan. Nya muga-muga we. Muga-muga ulah nepi ka binasa. Ada bungan saha tuh? Teu pupuguh, jojolna rajang. Ceuk mangsal hapi bari ngareret ka lebah gawir. Ayo atuh. Urang ka emak Ki. Cenah teh pareum geuning. Ceuk Gumilar bari ngareret ka lebah langit nu tadi hibar. Ulah waka jalu. Loba keneh musuh. Urang jeung Aki we heula ayeuna mah nya. Keun. Da emak, abah mah moal nanaon. Urang akod we nya, bisi teu kuat mah. Ceuk mangsal hapi bari dongko ngasongkeun tonggongna. Sabisa-bisa manehna ngabobodo Gumilar, sangkan daekeun milu ka manehna. Gumilar teu ngomong deui. Teuing percaya we meureun kana caritaanana mangsal hapi. Kegedena mah manehna teh geus kaanjikan ku rasa resep jeung nyaah nu nyangkewok dina hatena. Teu hese. Karawak we kana tak-tak. Anu saterusna manehna nangkod ngadaplok dina tonggong mangsal hapi. Oke mah, rek balik dewe ka abahnya Ki. Cek Gumilar nanya, bari anjeujleuk dina tonggong. Nya puguh. Ngan ayeuna mah mending jeung Aki we heula nya. Keun. Da sarua keneh Aki hidep, Aki teh. Mangsal hapi ngabobodo. Nah Aki jana mah Aki engkong. Bapana emak. Apaan Aki mah bapana Abah Ujang. Tembal mangsal hapi teu kapala ngabohong. Geuning antara ka ieu mah Aki. Basa men tacai oge kalah ka terus init. Harita mah atupan Akina ge tacan nyaho Ujang. Da baheula mah Abah Ujang teh cicingna di Garut. Ari Aki gawe teh ngan abur-aburan we resepnya nyabaan.
Bangsal hapi teu eulem-eulem. Gumilar jempe. Manehna beuki percayaeun we yen bener ieu teh akina. Karasa kanyaahna boh dina rengkak, boh dina ucapna. Teu beda we timang dekong. Atuh bangsal hapi terus we noyod nitenan tincakeun. Hatena mah seuri, ariras kulampahna. Bakating ku resep jeung nyaah kawijana atawa gumilar. Nepi kanekad ngabohong sagala. Tah di dieu manusa teu daya teu upaya teh. Memang dharma bawayangan, usik malik kersaning Gusti. Maksud bangsal hapi pangna nyarita kitu teh ngarah pianel supaya gumilar daekeun milu. Tapi dirina sorangan teu nyangka meus-meus acan yen ieu budak teh memang incuna sorangan, daging getihna pribadi. Ka Asmita anakna sanajan bangsal hapi teu maksud neangan, puguh sangkaanana mah anakna teh masih keneh aya di jero hukuman. Tapi ngaran-ngaran ka anak piraku teu hayang papanggih. Asmita atuhnya kitu keneh. Tahun-tahun papisah jeung nu jadi bapa. Piraku we hatena make teu sono hayang patepung. Tapi buktina dina amprok jonghok tepung lawungna teu kiwari. Maranehanana kalah patelak ngadu tanaga rebut hurip begalan pati. Duanana pada kasamaran. Teu sadar yen maranehanana teh anak jeung bapa. Nu dina papisahna teh sasat ku panggawe jalma hasud hianat ka papada kaula. Kanca dangu sadayana, luntana Asmita kacigasti teh sejak rek maluruh nu jadi anakna. Tapi dina datangna ka imah Kiparta, manehna kalah terus we galungan. Teu bisa nahan emosina. Lantaran kajurung ku hayang geragok panggih. Nepi kaleungit duduga priyogana sakumaha biasa nu nyemah. Prok di jalan anakna kapanggih malah keur dibawa ku akina. Bapana sorangan. Tapi kalah darwe deui galungan. Lantaran Asmita ngarasa curiga. Manehna sorangan nu miheulaan. Cacakan lamun harita Asmita daek sabar meusan mah teu ngagugu teuing pangajakna hate. Kawasna itu ieu oge piraku teu bakal pinuh ku kabungah jeung kasugemaan. Tapi da memang geus kitu meureun nu ditulis dina suratan takdir kudu panjang lalakon. Oge ongkoh manusia mah teu bisa nangtukeun nasibna sorangan. Wenangna ngan ikhtiar. Bule hideungna mah kumaha nu ngatur jeung nu nangtukeun. Nyaeta zat nu ngajadikeun sakabehna alam. Gusti Allah nu Maha Kawasa tunggal taya babandinganana. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.